عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, khatib umajak kalayan wasiat kadiri pribadi khususna umumna kasadayana jamaah kaum muslimin mangga urang sami-sami ningkatkeun iman takwa Islam, urang mastikeun setiap aktivitas urang sadayana teu aya nu kaluar tina jalur katakwaan. Di mana wae jeung keur kumaha wae teu waleh katakwaan anu jadi orientasi urang. Ulah wani ngalengkah kajaba lengkahna dina katakwaan. Ulah wani urang midamel hiji perkara kajaba aya diwengku kalayan katakwaan. Sabab teu aya deui jalan kasalamatan anu hakiki jiwa dibangun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salah sawiyos dauhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al ila akhirih. Anu pihartoseunana moal pati-pati ngalengkah dua suku anak Adam dina poe kiamah kajaba bakal dipenta pertanggungjawaban, bakal ditanyakeun ngeunaan umurna dina urusan naon diseepkeun eta umur. Tina ieu hadis jelas pisan anu pangpayuna engke bakal ditaroskeun sabada panakonan di alam barzah man rabbuka wa man nabiyuka. Maka pertanyaan salajengna fase salajengna nyaeta bakal dihisab ku patarosan. Umur anjeun dipake naon? Upami urang nyarioskeun masalah umur saestuna ieu pisan inti kahirupan teh, kumpulan waktu anu ku urang kasorang. Anu ku urang tarapati diperhatoskeun ari waktu teh nyaeta perkara anu kadang seringna mah luput tina perhatian, tapi dibutuhkeun pisan jeung intina kahirupan. Lamun disebutkeun modal, bahkan modal anu paling penting, modal-modal anu lain teu aya hargana lamun teu aya modal waktu. Bahkan aset anu aya teu aya hargana lamun urang teu boga waktu, teu boga umur. Kukituna urang sadayana penting tiasa ngelola ngokolakeun waktos anu aya. Sadayana hamba sami ku Allah dipaparinkeun waktos sadinten 24 jam. Tapi dipakena benten-benten kagiatanana. Kukituna diantawisna salah sawiyos anu tiasa kurang dijadikeun tungtunan dipraktekkeun malihan dina aktivitas urang sadidinten. Sanes bade intervensi kana aktivitas sadidinten sewang-sewangan. Tapi ieu sebuah panduan anu dicandak diantawisna tina kitab Nasoihul Ibad anu mangrupikeun riwayat ngeunaan yen aya hiji pelajaran dina kitab Zabur anu dilungsurkeun ka Nabi Daud alaihi salam. Di antawis eusina teh aya pepeling ngeunaan waktu. Kumaha pepelingna teh? Wa auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salam. Allah parantos ngawahyuan ka Nabi Daud alaihi salam, innal aqilal hakim la yahlu min arba'in sa'atin. Saestuna jelema anu berakal anu bijaksana tara suwung tina boga 4 waktu. Naon 4 waktu teh? Nu kahiji saatun yunaji fiha rabbahu, waktu nu kahiji
kasempetan waktu manehanana keur munajat ka Allah ka pangeranana anu nyiptakeunana. Jadi urang dina aktivitas sapertos kumaha wae dumasar kana kasibukan bahkan profesi sewang-sewangan sing gaduh we waktos urang keur munajat ka Allah nu nyiptakeun urang. Ari munajat saluhureun doa, ari doa mah kecap anu umum. Sagala bentuk penyeruan hamba ka pangeranna ka Allah nu nyiptakeun urang sadayana eta kawengku ku kecap doa. Salajengna aya nu disebat istighosah. Ari istighosah mah jalmi ngumpul sadayana biasana nalika aya kararepet hoyong urusan teh enggal-enggal dituntaskeun maka ngariung jelema ngadoa ka Allah. Biasana ucapanana disamikeun nu kitu namina istighosah. Aya oge disebutna wiridan. Ari wiridan mah nyaeta dikir anu matuh dijadwalkeun. Puguh waktosna, puguh aturanana. Ari munajat mah nyaeta bahasa seorang hamba nalika menyeru Tuhanna anu nyiptakeunana. Bahasa anu bener-bener bijil tina sanubarina, anu bijil tina karumasaan sebagai hamba nu teu daya, teu upaya, teu walakaya angin ku pitulung Allah anu maha kawasa. Maka diperlukeun urang teh waktu urang kangge merenung napakuran diri terus urang ngumaha kanu nyiptakeun urang sadayana. Maka pilih waktos-waktos mudah mustajab pikeun urang munajat ka Allah. Seperti lu terakhir peuting mangga urang bangkit nalika batur terlelap dina kulam-kulemna. Dirinya waktos anu cocok pas urang pikeun munajat atanapi paling henteu sabada salat subuh. Di mana eta masih kana waktos anu pinuh ku kaberkahan atau paling henteu di antara qomat sareng adan, di antara adan sareng qomat gunakeun waktos urang sebagai munajat ka Allah. Seni berbicara sareng nu nyiptakeun. Anu kadua kudu boga jalma teh waktu saatun yuhasibu fiha nafsahu. Sing boga waktu keur introspeksi diri. Keur marios diri. Lebah mana kasalahan diri. Geus boga naon bekal hirup dunya jeung akhirat teh. Geus sakumaha takwa diri teh. Geus sakumaha resep kana kahadean jeung kana ibadah teh. Lamun urang teu boga waktu sapertoskeun kitu panghapunten. Jauh tinu disebutkeun jalma berakal, jauh tinu disebutkeun jalmi anu bijaksana. Anu katilu sing boga waktu saatun yamsi fiha ila ihwanihi ladina yukhbiruna bi uyubihi. Sing boga waktu keur ngadatangan atawa bertemu jalma-jalma anu bisa ngabejakeun kana kakurangan urang, aib-aib urang. Paling henteu sing aya nu mapatahan, sing aya anu ngelingan, tiasa dihartoskeun guru, tiasa dihartoskeun ikhwan-ikhwan anu saiman atawa jalmi-jalmi anu dipisepuh ku urang, anu elmuna luhung, anu ibadahna sae, caketan ku urang, ala elmuna, jadikeun perkara atawa pihak anu bisa ngoreksi kana diri urang sadayana. Ieu diantawis ciri-ciri jalmi anu disebutkeun berakal tur bijaksana, bisa ngokolakeun kana waktu pamaparinti Allah, sementara waktu urang teu bisa ngadamel, boro-boro ngadamel sakadar nunda waktu ulah waka maju teu tiasa sama sekali. Anu kaopat sing boga waktu saatun fiha yukhalli baina nafsi wa baina waladati al-halal. Allah henteu nyangker kana kanikmatan. Gunakeun waktu diantawisna keur ngabebenjaukeun kahayang diri. Dibere kana kanikmatan-kanikmatan anu halal. Pasihan tuangan-tuangan anu sae anu raos. Lamun perlu saumpamana hiburan silahkan mangga, tapi hiburan anu halal, anu henteu berlebihan, anu justru leuwih nguatan kana keimanan urang, mungkin sabab urang bisa tapakur di labetna. Eta diantawisna opat waktos anu kedah dipimilih ku sadayana jalmi, anu kedah urang diupayakeun moal intervensi kana aktivitas urang sadedinten, tapi mangga urang tambahan aturanana waktos urang sadedinten anu ku urang disorang mangga selapkeun
sing aya waktos keur munajat ka Allah, sing aya waktos keur muhasabah diri, sing aya waktos keur lempang neangan batur anu bisa mapatahan diri, jeung sing aya we waktos keur ngurus diri, ngabebenyokeun diri, minuhan kana kahayang-kahayang diri satungtung eta kahayang teh perkara anu halal jeung henteu patukang tanggong sareng agama urang anu mulia. Mugia urang sadayana kagolongkeun jelema anu untung ngeunaan waktos umur urang sadayana berkah tiasa saef dina ibadah bari husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa, usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma adfa'ana al bala'a wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal bagh wa suyufal muhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.